Ombaknya tinggi, Mang. Jagoan halo. Hah, apa? Jagoan. Ya, sama lo ditungguin. Mamang. Hei, alo yang tahu jalan. Awas. Asik. Tiris, tiris. Yuk, adio, keharap. Hei, awas ada karang, Mang. Mana? Itu di depan. Aduh, tidak. Tenang, tenang. Tenang. Ini untung Alo pernah ikutan Diklat by Jadi Watch. kudu dikumaha amang ya tulungan. Amang ya. Aku kasih napas buatan. Kusaha? Kalau tuh ada yang teuing. Kajian tetulus silakan oge. Nih, kita lagi ngapain sih? Harus main perahu-perahuan ke laut. Nyeta ieu teh asa teu kaharti. Ieu paparuan ku samping, tapi baheula mah itu jadi identitas. Jadi barudak baheula. Resep. Aku jadi kokolot begog sekarang. Lain kokolot begog. Yeuh ngomong-ngomong urang teh nasi alo hiji deui ka mana? Repa ka mana? Repa. Cirepa. Repa ka mana? Dari kemarin udah berangkat. Ka mana? Ke Pangandaran. Soalnya tadi pagi tuh dia ngeliatin ke Alo. Mau liputan di Sanggar Algia sama Putra Rengganis. Di itu Pangandaran? Iya. Di titah kusaha eta? Kan disuruh sama Mamang. Nah, amang poho deui. Aduh, dah cacing cinining amang teh jelema nya. Banyak pelupanya kalau Mamang. Nyeta aing geus kolot mah kieu halo. Aduh. Loba haheho. Ceritanya kan Cirepa tuh sekalian ini loh, ngelihat juga katanya di sana juga kalau Pangandaran tuh ada identik. Kalau kita kemarin hajat bumi. Hajat bumi di urang. Di sana juga katanya ada hajat laut Pangandaran. Oh, nya bener. Eta teh kudu aya. Sabab eta teh geus jadi tradisi keur urang laut mah. Mamang tahu? Apal pisan. Kan amang teh baheula di pesisir, di pantai. Di pantai mana? Mana we bebas amang mah. Pokona nu aya pantai eta ya amang. Pantura. Pokona amang mah, Pantura mah pantai utara tuh. Oh iya ya, kita ngomongin selatan ya. Ieu mah pantai selatan. Disingkat Pansel. lain Pansel. Disingkat Laut Kidul. Waduh. Pantai Selatan, Laut Kidul. Eta keneh. Kalau gitu, kalau Mamang udah tahu hajat laut Pangandaran, coba cerita kayak gimana sih? Atuh. Amang mah apal pisan sajarahna eta teh. Nih Kang Elan, Mang Jimot nih, kita dengerin Mas Anjay. Gimana? Timimiti ombakna leutik amang mah tah. Iya. Wah, barudak ayeuna mah geus moal apal ombak leutik kumaha nya. Tenang. Tapi eta nu bahaya mah lamun urang teu apal. Oh gitu. Nincak ka ombak gede, wah, leuwih bahaya. Lamun urang teu apal cara-carana. Mah kudu hati-hati. Yeuh, barudak ayeuna mangan ukur piknik bari teu apal aturanana kumaha-kumahana. Iya. Tah, amang pisan. Sabab di dinya mah lamun urang bareng jeung hajat laut eta teh loba pisan aturan-aturan anu barudak ayeuna teu apal. Teu apal, nincak ka laut teh kudu kumaha? Ieu mah ujug-ujug di baju pantai, gengsi we diheulakeun. Naon eta? Ini baju pantai. Can cager.
Mamang juga suka konyol. Coba Mamang undang dong yang ahlinya tentang hajat laut Pangandaran. Tenang. Amang geus nyiapkeun. Mun alo hayang apal kumaha sajarahna hajat laut, ieu engke ku Amang diguar jeung ku babaturan Amang pokona mah. Oke, tapi sebelum kita ngaguar, sisindiran dulu. Siap. Dulur coklat, sisindiran yeuh. Mun rambutan geus murag, nya buru cokot hiji-hiji. nya Mun salah kuring hampura, burukeun silaturahmi. Sini. Alo, Amang teh sabenerna dek dibawa ka mana? Mamang mau apa? Mau ngopi. Ini Cafino. Oh, Kopi latte 3 in 1 pertama di Indonesia yang kopinya asli, susunya asli. Nih, ada beberapa varian, Mang. naon wae? Nih, Cafino kopi latte mocha. Terus? Cafino kopi latte klasik. Terus? Cafino kopi latte koko hazelnut. Dan yang terbaru, ini Cafino Bold kopi latte premium. Export quality. Keur Amang mana? Ini ada. Nih. Ini Cafino kita. Cafino Be Authentic. Iya. Gitu, alo. Bukan iya. Katanya mau ada teman Mamang yang ahli tentang hajat laut Pangandaran. Tenang, keur di jalan meureun. Ih, udah jam berapa? Nanti keburu malam. Alo Tapi, ngantuk. moal gitu ieu nu teh. Linglung. Tuh, Nyasab. kan Biasa sok di laut. Di share nggak ini locationnya? Di share di kamari oge. Gimana nge-share locationnya? Nya kari tag share gitu. Nggak ada di tag. Nggak ada. Bukan Instagram kalau. Lah da geus apalan ka dieu atuh, teu kudu di share-share. Iya tapi udah jam berapa ini? Udah malam. Nya tenang, itu ka mana sebenarnya? Apal teu anu ayeuna rek ka dieu? Siapa? Ah? Kan Mamang belum ngenalin kau. Lamun geus apal mah ieu, alo teh bakal reuas. Serius? Nya, ke lamun alo resep ka Pangandaran, pokona hubungi wae ieu babaturan Amang. Siapa? Kang Erik. Sebagai? Sebagai ya. Rasul. Sampai. Alhamdulillah. Oh iya. Bagean. Aduh. Kan. Alhamdulillah. Rencangan heubeul lawas puluhan tahun teu pernah. Kok Kang Erik mau ya jadi teman Prima. Oh ya. Abdi tos di supermarket. Waduh. Terus ketemu sama Bapak Erik. Bapak Erik. Iya. Biasa Mandang ujung. abi teh Kasihan ya, taros sari ka depan. ditu ka dieu. Kalaresan we aya nu geulis bawaning takdir endah bawaning kudrat. Alhamdulillah tiasa dijajab ka dieu. Hatur nuhun pisan. Oh ke belakang ya? Kamu ke belakang lagi. Ya udah, Neng Nani titip dong. Ah. Ini. Titip naon? Ini sarung. Oh, sugan teh hate bereuwas. Udah ada yang punya. Oh. Titip ya. Ya ada tuh. Ke laundry. Kang Prima, aku mau ke Ya. belakang dulu. Oke. Dadah. Makasih ya. Neng Nani ya. Sama Bapak. Udah ada halo. lagunya tapi udah pengen. Kang, ini. Kang Ya? Erik teh. Anjeunna teh ketua lembaga adat Kabupaten Pangandaran. Hebat berarti. Wah. Di orang lihat. Oh ya, Kang, ayo kita Siap. ini Kang. Dipalih dia Kang. Tidak we lah. Yes. Oh. Siap. Alhamdulillah. Bagja Amarwata Suta, dingah ka giri-giri, alhamdulillah ya. Wilujeng Biasa sumping ya di pernah. Sanggar NJP Ngubaran. Bagia. Ini ternyata Mamang sekarang tuh Sanggar Pojok NJP Ngubaran diapresiasi sama coklat kita. Wilujeng. Tapi ini luar biasa nih. Ya, Sing amin. nanjer salawasna.
Ini Amin, yang amin. keren harus diapresiasi juga Kang Erik. Laras. Malam-malam masih bisa meluangkan waktu untuk main di sini. Mohon pokoknya mah ari Kang Ujun malah abdi mah siap pokoknya mah. Aduh, alhamdulillah syukur. Ini syukur. sekalian Alo juga pengen belajar mengenal budaya Sunda, mencari jati dirinya orang Sunda ini teh. Laras saya. Tadi nyeritain tentang hajat laut Pangandaran. Laras. Nah, gitu Kang Erik saleresna mah abdi teh apal kitu ngan bilih hilap deui gitu tah. Ayeuna kan kerecan aya Kang Erik. Alo teh meureunna naroskeun kumaha sajarah atanapi ngawitanana aya hajat laut teh. Oh, betul. selaras. Jadi gimana ceritanya Kang? Hajat laut itu sebuah dongeng atau memang dari turun-temurun leluhur kita memang sudah dituliskan bahwa suatu saat bukan suatu saat tapi tiap tahun harus mengadakan hajat laut Pangandaran. Sejarahnya gimana Kang? Kieu pangintennya alhamdulillah ya tiasa urang patepung lawung gitu Pak Amprok Jonghok. Patali sareng hajat laut leres pisan eta mangrupikeun hiji tradisi anu aya di wewengkon Pakidulan khususna di Pangandaran gitunya. Janten memang tos ti kapungkur eta tos aya mangrupikeun hiji ungkapan atanapi ngebrehkeun rasa syukur nikmah kanu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin sagala kanikmatan mangrupikeun hasil-hasil tina laut gitu. Janten eta teh mangrupikeun hiji ungkapan atanapi ngebrehkeun rasa kasyukur urang gitu ku ngalangkungan hajat laut gitu. Ari hajat laut nya upami dina kecap makan aya dua nya hajat sareng laut gitu. Tah ari hajat nya hajat teh bisa dihartoskeun kahayang atanapi pamaksadan. Nah, ari laut nya laut, ai laut mah gitu. Jantan hajat laut teh dihartoskeun hiji tradisi atanapi ritual pamaksadan para warga masyarakat anu aya di tepi pantai gitu Khususna di Pangandaran gitu panginten eta teh. Kieu ya nu janten patarosan teh naha aya ukuranana teh Kang naha ti kapungkur teh ti taun sabaraha Nah, itu Kang. Tah patali sareng cindekna taun mah nya kalares kan hajat laut mah eta teh mangrupikeun akulturasi budaya gitu. Da ari urang Sunda mah budaya asli tatanen. Mohon. Tatanen Kang. Iya. Gitu tatanen asli. Nah, namun hijrahna para warga masyarakat anu ti wetan nyandak nilai-nilai anu tiasa dikembangkeun di wilayah pesisir pantai khususnya di wilayah Kabupaten Pangandaran gitu tah. Jantan upami cindakna mah nya ti saprak halijrahna anu ti waretan gitu tah laras gitu. Jadi urang Sunda mah Jemar gitunya sadaya warga anu tiasa sarumping ka wilayah Tatar Pasundan tos dianggap janten karuhun urang Sunda gitu. Berbesar hati. Tah laras pisan gitu. Nah, ini Kang ceritanya kalau sekarang kan di Pangandaran tuh ternyata banyak pantai-pantai juga, Mang. Ada daerah-daerahnya. Oh, nya. Laras. Kalau sekarang daerah mana aja itu Kang yang masih ada hajat laut Pangandaran? Wilayah Kabupaten Pangandaran kalaras kirang langkung panjang pantainya teh 81 kilometer. Panjang gitu. Jadan anu biasa ngalaksanakeun tradisi hajat laut ti kawit Pantai Karapyak anu di Kecamatan Kalipucang. Pernah ka Karapyak? Atos. Saya tuh gitu mah. Terus di Pangandaran, di Kecamatan Pangandaran aya pantai barat, aya pantai timur. Sami sok ngalaksanakeun. Terus deui maju ka Palih Kulon nyaeta ka daerah Parigi nya, Kecamatan Parigi di Bojong Salawe ge osok ngalaksanakeun. Majeng deui ka Palih Kulon nyaeta ka Cijulang cindekna
sok dilaksanakeun di daerah Batu Karas. Oh, gitu. iya. Dugi ka Cimerak oge sami sok dilaksanakeun di Pantai Madasari. Janten seueur titik-titikna gitunya di Kabupaten Pangandaran mah gitu. Tapi henteu dipusatkeun di hiji tempat henteu nya. Henteu dipusatkeun, da masing-masing kan warga masyarakat teh patarabih tangtosna ge gitunya. Antawis kacamatan nu hiji sareng anu sanesna ya biasa sok ngalaksanakeun di titik-titik anu masing-masing di wilayahna gitu. Oh, kalau banyak titik-titik pelaksanaan gitu, berarti serempak kan di hari yang sama, di bulan yang sama. Laras, ieu panginten anu janten asli ritual nanamah nyaeta di sasi Muharram. Ya, di sasi Muharram. Kalares ayeuna kan urang insyaallah enjing bade mayunan 14-42 Muharram. Mohon. Gitu. Tah janten dina sasi Muharram aya sok dilaksanakeun. Biasana sok kaping hiji. Nah, jalaran upami serentak sadaya dilaksanakeun panginten da ayeuna mah tos aya agenda ti pamarentah. Gitu. Janten kedah diatur. Gitu. Janten anu sifatna hajat laut anu tadina tradisi budaya anu memang ritual bungkul tak ayeuna mah tos janten hiji kacindekan jadi agenda gitu tah anu memang kedah dioyeb-oyebkeun gitu dioyebkeun margi naon salah satu destinasi wisata teh nya ieu gitu, hajat laut gitu. Kalau jadiin wisata berarti kan banyak sekali yang akan melihat turis-turis. Laras pisan. Nah itu pelaksanaannya berapa hari Kang? Terus rangkaiannya apa saja sehingga menjadikan sebuah ikon wisata juga? Laras pisan. Jantan Pangandaran ayeuna ngagaduhan pisi sareng bisina teh janten kabupaten tujuan wisata berkelas dunia. Anu tangtos luar biasa ya pemerintahan anu ayeuna nya saluyuk pisan sareng kahoyong warga masyarakat anu hoyong ningkatkeun atanapi ngaronjatkeun bidang pariwisata. Tah patali sareng eta hiji hal anu tiasa janten konsumsi ya, wisata nyaeta dina raraga ritualna. Gitu tah ritual tingawitan nyandak dongdang ya ngiring-ngiringkeun dongdang ka sisi laut teras dilebetkeun kana parahu dicandak dugikeun ka tengah teras dilarung ta eta janten konsumsi wisata. Gitu. Kayak sakedap bilih dulur coklat teu apaleun dongdang teh naon? Iya, apa dongdang? Dongdang teh jampana atuh. Karnaval da ini mah pawai. Gitu laras. Jampana nu kitu teh. Yang dongdang itu teh bawa apa aja Kang? Tah dina lebat dongdang eta teh mangrupikeun hasil-hasil bumi. Aya cau, aya anu sanesna sarupaning bumbuahan gitunya, aya oge tumpeng. Pokona mah hasil-hasil anu mangrupikeun paparin tinu maha kawasa eta anu janten dilebetkeun kana dongdang anu kanggo di larung. Nah gitu. ini setahu alo nih Kang, kan biasa kalau leluhur kita tuh tidak hanya membuat sebuah benda ataupun sesuatu itu tidak hanya berdasarkan fungsi ataupun bentuk, tapi ada maknanya. Laras. Nah yang di larung itu teh kan simbol-simbol, ada Laras. maknanya itu teh apa aja Kang? Tangtos janten mangrupikeun hiji atanapi wujud syukur urang kanu maha kawasa gitu tah eta teh simbol mangrupikeun simbol nyebakeun atanapi ngabaktoskeun ngabaktikeun kanu maha kawasa. Gitu. Jadi ngagaduhan fungsi anu transenden rasa syukur nikmat eta teh gitu rasa syukur dibuktoskeun ku naon teh ngalangkungan larung sasajen gitu ari sasajen teh bisa dihartikeun nyesa-nyesa keur nu sejen gitunya gitu Kirata itu teh kirata ari anu filosofina nama saajen
Saajen. Arisa teh hiji atanapi tunggal nya esa ai ajen teh ageman. Gitu. Jadi eta teh salaresna nama gitu nya salaresna gitu. Filosofi anu langkung patali sareng kaesaan anu maha kawasa. Tuh. Gitu. Ya, Sasajen teh. Pisan sakral pisannya Iya. Mang, Sakral ngomongin pisan. sajen. Ini juga Kang Erik harus kita kasih sajen. Oh iya tuh. Bukan sajen, susugu. Laras. Susuguhan. Kang Erik sebentar ya. Neng Nani. Iya, Kang Prima. Neng Nani. Aduh. Iya, Kang Prima. Nah, ini ya. Ya boleh. Wow. Kang, ini yang Alhamdulillah. spesial kita punya Cavino. Ini tuh kopi latte 3 in 1 pertama di Indonesia yang kopinya asli, susunya asli. Akang wajib coba nih, Kang. Luar Iya, ada biasa. 3 varian. Kalau ini latte klasik. Iya rasa Iya. klasiknya. Ya, tuh dari wanginya. Aduh. Ini mocha nih buat Amang. Siap. Kalau AA yang ini hazelnut. Disesuaikan. Cemilannya, Oh ini lelawuh. Kalau sekarang jadi tahu bahasa Sunda Aya lelawuh. bala-bala. Akan Aya suka bebu. menikmati kretek anugerah Indonesia? Raos ada. pisan. Tuh. Kang Prima. bentar. Apa? Sekalian aku ngambil cemilan yang lain ya. Oh iya, boleh. Aya kene. Ada? Ada dong, tunggu sebentar. Sip lah. Nuhun pisan. Ayo keluarin, Neng. Apa aja lah. Mangga. Ya ditampil, Iya, iya. ditampil. Ayo, Kang. Bismillah. Aduh. Luar Nikmat, biasa. nikmat. Saya. Kopinya asli, susunya asli. Cavino. Luar biasa. Kopi latte 3 in 1. Cemilannya. Kang Ada lagi? Prima. Ada dong. Gening aya Nih, kene. Kang. Eta naon? Ini 5 days croissant. Oh. Ini bagus nih, Kang. Buat cemil-cemil, mau sarapan, sambil nemenin kopi. Ini ada rasa sweet mix berries yang ungu. Laras. Terus. Ayo deh. Kalau yang merah, ini 5 days croissant rasa creamy chocolate. Laras. Terus ini ada 5 days croissant creamy peanut butter. Mangga Kang harus cobain ya. Hatur nuhun. Siap. Mangga. Aduh, katampiku asta Iya. kali kasangga Kang Prima, kali gamurda. apa? Aku belakang Hatur aja. nuhun, Neng. Bapak Sebentar, belum jadi, Le. sebentar. Sebelum ke belakang, Kenapa? tebak-tebakan. Oh, naon atuh? Neng Nani tahu nggak bedanya dukun sama kamu? Enggak. Bedanya apa? Kalau dukun bisa membunuh tanpa menyentuh. Terus? Alah. Kalau kamu bisa bikin rindu tanpa harus ketemu. Bisa wae. Yang nanti keluarin ya. Udah. Mangga Bang Mangga, Fadila. Wilujeng. Nuhun. Aduh, kita Kang Erik isina tuh. Ayo, Mohon. Kang mau apa lalu mau 5 Mohon. days silakan Hatur Kang. nuhun, hatur nuhun. Ya ditampil deh ya. Ya, Aduh. kita ini lagi, Cavino lagi. Kalaras. Apa, Kang? Hajat laut kiwari nya tos seueur. Perobihan. Alhamdulillah da ari namina budaya mah dinamis. Mohon, pasti Robi Dinamis haknya. kumaha jalma anu ngajamanana. Eta. Itu alhamdulillah nya kiwari anu namina hajat laut gitu. Tos janten konsumsi umum. Ya konsumsi umum oge ayeuna mah aya unsur religina. Gitu di Pangandaran alhamdulillah ayeuna mah aya tabligh akbarna. Alhamdulillah. Aya dikir di basisirna. Itu Menimbul wakantinya dikir di basisir. Aduh, eta raos pisan. Bukan kaleng-kaleng. Saya pokoknya mah gitu. Janten ti mamana ge beuki euyeup anu ngaran hajat laut. Gitu. Ayeuna mah Mohon. alhamdulillah. Kalarasnya diluluguan ku pimpinan di Kabupaten Pangandaran. Aduh. Pangarsa Pak Bupati eta anu ngaluluguanana. Eta. Nuhun Pak Bupati anu. Laras. Nah, ini Kang, kalau ngomongin tadi kan kata Akang sekarang tuh hajat laut tuh jadi konsumsi umum, jadi Laras. sebuah hiburan. Padahal leluhur kita hajat laut itu kan sebuah ritual. Laras bisa. Yang membedakannya apa sekarang tuh? Ah, Kang? kieu nya kapungkur anu disebatkeun hajat tepan dina raraga urang ngedalkeun kahayang. Nah, dina raraga
urang ngebrehkeun rasa syukur, niat anu paling penting lebah dia gitu tah. Nya dina hajat laut aya nu disebatkeun ijabna. Tah eta biasa suku para kasepuhan. Ijabna heula jadi memeh disimpen kana dongdang terus memeh dilarung eta aya ijabna heula. Biasana anu mingpin eta nyaeta para sesepuh. Gitu. Tah eta anu ngabentenkeunana gitu nya. Gitu. Upami pesta laut mah nya hiburanana gitu. Tah ieu teh salaresna mah saluju jeung naon anu diajarkan ku agama. Nah, gitu. apa Kang coba Kang? Mohon janten setiap orang boga kanikmatan pek gera bewarakeun ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Salasna mah dina raraga urang kitu nya ngabewarakeun yeuh urang teh geus meunang kanikmatan anu sakieu seueurna ti Allah Subhanahu wa taala gitu. Tah ku sabab para warga masyarakat nya khususna para nelayan gitu nya seueur gitu tah pikeun ngabewarakeun teh nya ku jalan ngalaksanakeun hajat nya eta hajat laut gitu. Alhamdulillahnya laras Kebayang sama lo. Nah, tapi gini Kang, kalau itu kan leluhur-leluhur kita tuh yang mempionirkan. Itu kan biasanya kalau leluhur tuh suka ada pakem-pakemnya. Nah, eta mereka. Apa sih yang dilarang gitu kan? Kalau hajat laut kan khusus untuk nelayan sebenarnya kan, sebagai bentuk rasa syukur. Tapi kalau umum terlibat, nah apa saja yang dilarang bakal ngirangi atau tapi kumaha gitu. Ahon. Panginten kiwari mah gitu nya kumargi dan memang ayeuna para ulama ge tos seueur anu icikibung nya dina raraga ngalaksanakeun tradisi hajat lautnya tadi teh aya tabligh akbarna aya dikir di basisirna gitu tah janten dina tabligh akbar para ulama ge sok ngajelaskeun ngalempengkeun niat gitu ngalempengkeun niat gitu margi naon urang gitunya henteu apal niat masing-masing pribadi gitu tah gitu aya anu sok aya anu nyaliwang gitunya nyaliwangna kumaha nya boga kayakinan yen ku ayana larung sasaji gitunya teras naon teh nyanak cai di tengah laut nya teras dieukeun dimandikeun kana parahu gitunya tah eta teh ngagaduhan harapan salian tinu maha kawasa gitu jadi kanu ngageugeuh di laut tah eta pangiten anu janten dilereskeun gitu ku para kiai para ulama dilempengkeun gitu, dilempengkeun niatna jadi eta mah mung sakadar simbolnya ya mudah-mudahan gitu kapayun ogenan nya ieu teh sing janten lestari tradisi ieu gitunya ulah dugikeun ka ayeuna pareum tah eta teh tugas urang sadaya tugas urang sadaya gitu kanggo tugas Allah juga sebagai anak muda ya laras pisan tapi salami ieu aya teu kendala tinu sanes kitu tah nu janten naon pacogregan maksudna aya mah aya gitu mung teu janten naon teh janten awon lah gitu janten masing-masing tos gaduh pamadegan gitulah tos gaduh pamadegan insyaallah ayeuna mah da beuki ka dieu teh gitunya penyelenggaraan hajat laut teh nya beuki sae gitu teu aya naon teh teu aya pacogregan anu akhirna janten pecah gitunya teu aya da intina mah urang teh kedah benten tapi perbentenan eta janten jadi ngahiji gitu lah. Ngahiji gitu. Jadi tumben bener Mamang sekarang. Saluyu jadi saluyu gitunya. Tujuanna sami ngan carana benten eta unggul. Seperti sekarang. Tujuan kita sekarang mau menikmati Kavino. Jadi Mamang sisindiran dulu. Siap. Mana sisindiranna? Itu. Aya lumut dina batu. Aya kuya di muara. Waduh, mau diapain? Sing emut karena waktu. Ya ini sudah ingat. Di dunia ukur ngumbara. Ada yang bisa dibantu, Kak?
Tanya dulu dong, dari mana? Dari mana, A? Dari lubuk hati AA yang paling dalam. Ini AA kan pulang kuliah, disuruh sama Mamang Iya. beli 5 days croissant. Tapi yang di rumah itu kan udah ada stoknya. Yang creamy chocolate sama yang sweet mixed berries. Ada varian yang lain? Ada, A, 5 days creamy peanut butter. Nah, ini. Ambil ya. Boleh. 5 days fresh croissant every day. The first in Indonesia. Iya. Dulur coklat masih keneh ngaguar hajat laut. Pangandaran. Pangandaran. Aya Kang Erik. Sok kalau bilih Lanjut aya. lagi. Kang, Bangga. ini kalau ngomongin hajat laut, kan pasti ada nilai-nilai leluhur yang ingin ditanamkan untuk masyarakat saat ini. Laras Itu nilai-nilai apa saja kan yang ingin ditanamkan kan? laras pisan ayi janten tina tradisi ieu teh seueur pisan fungsina nya. Salian ti fungsi transenden anu hubunganna sareng anu maha kawasa ieu teh ngandung oge fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ieu anu dilaksanakeun ku warga masyarakat nyaeta nilai-nilai gotong royongna ngeuyeubkeun ieu tradisi tah nya ti kawit nyiapkeun peralatan-peralatanana ti kawit nyiapkeun kanggo ngahias parahu eta teh rareongan. Gitu rareongan eta teh Kang. Janten nilai-nilai gotong royong, kebersamaan nya ngarasa saiketan tah eta anu janten nilai khas anu dikembangkeun di masyarakat Tatar pesisir khususnya di Kabupaten Pangandaran. Itu nggak kebayang kalau persiapannya bisa kayaknya seminggu bisa pada begadang. laras. Jadi di sampai meh hari H teh eta teh tos aya persiapanana gitu. Tinggal witan rareonganana gitu nya musyawarahna eta sadaya dilaksanakeun gitu. Janten warga masyarakat pesisir nya di Kabupaten Pangandaran eta teh guyub pisan. Gitu laras. Ta eta nilai-nilai anu tiasa dikembangkeunana. Kalau orang tiasa di naon dituker ku naon wae oge moal tiasa. Itu mah tidak ternilai kan ya? Tidak ternilai. Apalagi gitu. maknanya kalau rantai kebersamaan itu sudah kuat, apapun yang akan merusaknya pasti akan tetap terjaga. Laras pisan. Keren. Harusnya kita gitu juga, Mang. Sakedahna eta mah. Terkadang di laut wae nya. Kan ieu mah punten ieu mah intermezzo we pangitan Kang Erik. Ari urang Pangandaran osok piknik ka Pangandaran. Nih gimana sih? Pertanyaannya gimana? Ari urang Pangandaran osok piknik ka Pangandaran gitu tah. Nya keur kuis eta halusnya. Jangan. Kantos. Urang Pangandaran tadi teh henteu sadayana nelayan. Teu sadayana nelayan, teu sadayana linggih di pasisir pantai gitu nya aya nu di wilayah pegunungan. Margi Pangandaran teh secara geografisna nyaeta Gurilaps. Gurilaps. Ari Gurilaps teh Gunung Rimba. Nya Gurina teh Gunung Rimba. La laut. Gitu nya apna pantai, esna sungai. Jadi komplit Pangandaran mah. Gitu. Luar biasa gitu. Gurilaps. Gunung, rimba,
laut, pantai, dan sungai. Aduh. Eta teh anu ngabentuk tradisi jeung budaya masing-masing. Di wilayah pegunungan, di wilayahnya anu disebat rimba aya hajat leuweung. Aya anu di wilayah lautan nya eta hajat laut. Gitu di wilayah pantai teh aya hajat laut. Tah anu di sungai ge hajat walungan aya. Pokona mah komplit Kabupaten Pangandaran mah. Gitu Hajat Green Canyon. Eta hajat walungan eta kasebatna. Gitu. Enak tuh kalau ke Batu Karas pasti di Green Canyon menikmati sunset. Laras pisan. Betah pisannya asa di mana gitu nya. Abi teh kan pernah kan itu teh tapi asa di mana gitu nya. Iya. Kang Erik pokoknya kalau saya ke sana akan menghubungi Kang Erik ya. Siap. Tapi nggak bakal ajak mamang aku. Karunya atuh gitu saya buka tungkur. Suka gratisan nggak ada kontribusi. Laras. Beli sorangan. Kakak, ini mah intermezzo. Tadi kan akan menyinggung salah satunya adalah ada air tengah laut gitu ya. Kemudian si airnya dibanjur itu ke kapal atau bahkan ada yang dipakai mandi. Itu sebenarnya gimana itu menyikapinya, Kang? Janten kieu sadaya nage gumantung karena niat jeung tujuan urang. Tadi oge urang teh ulah nepikeun ka meleset eta paniatan teh. Urang ngalap barokah sae. Iya. Da ari cai mah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu nya gumantung kana niat urang. Sabab dina agama ge disebatkeun nya ku Kangjeng Rasul melalui hadis kudsina kitu nya. Ana inda dhanni abdi bi. Cek Gusti Allah, kaula teh bakal nyaluyuan naon anu dijadikeun harapanana. Zon teh tujuan atanapi sangkaan urang tah. Lamun urang boga tujuan, ya Allah, muga-muga ieu cai teh sing janten barokah, sing janten ngajadikeun manfaat gitunya pikeun kasalamatan urang, pikeun karahayuan urang. Nya ku Allah bakal dicumponan. Ana inda dhanni abdi bi gitu. Tapi tetep gumantungna ka Allah Subhanahu wa taala. Lain kasalian ti Allah. Betul. Gitu. Wah, ternyata selain euforianya juga sisi religinya juga kuat juga laras pisan gitu. Karuhun urang baheula eta teh gitu. Anu ngaluluguan kan gitu. Keren. Ahon. Kalau mah kebayang lagi kalau di sana ya bisa berapa hari tuh Kang hajatnya kan? Seminggu ada 2 minggu? Upami ritualna namanya sadinten ge beres gitu nya. Kan tadi teh tadi mah tos disebatkeun aya fungsi sosial. Ta anu kadua aya fungsi pengembangan seni jeung budaya. Ini hiburanana gitu tah. Apakah hiburannya Kang? Hiburanna mangrupikeun pamentasan seni-seni tradisional khas Pangandaran. Aya ronggeng gunung. Ronggeng gunung tuh Birapsi. NJP kan ada di tahun 2013 dari awal itu ada Birapsi itu ronggeng gunung. Legend pisannya. Urang Banjarsari mung da seueur anu tiasa di wewengkon Kabupaten Pangandaran ogenan gitunya aya Kisangkeh maestro ronggeng gunung teh gitu. Urang Cikalong eta di Kecamatan Sidamuli. Gitu janten insyaallah moal leungit anu ngaran tradisi ronggeng gunung moal. Seninya itu ronggeng gunung. Terus apa lagi Kang? Pindang gunung kulinerna atos nyobian. Pindang apa? Pindang gunung. Kan pindang mah di laut kan? Eta khasna justru pokona mah bakal ketagihan. Kayak abdi bade naros nah Kang Erik teu kaemutan ka dieu kitu nyana ka dieu kitu. Masa ketemu gitu? Salaresna mah nyandak ti ditu teh. Ngan tadi di jalan bubuhan ku kurilingan eta hilap ka kantun. Aduh duka usaha eta. Insyaallah kayak upami ka ditu malah disayogikeun. Pasti ka itu. Kanggo Kang Ujun mah disayogikeun. Apalagi Kang seninya Kang? Seueur senina anu khasna aya seni badud. Seni badud eta badud
Oh, bukan yang 17 Oh, sanes, benten. Eta mah badut. Ieu mah badut. Ya maaf. Eta mah badut, ieu mah badud. Apa itu Kang badut? Bagiakeun duduluran. Waduh. Ah. Kirata lagi. Eta bagiakeun duduluran. Ayana di 2 kecamatan eta teh. Nya eta di Kecamatan Cijulang, Desa Marga Cinta, nya Dusun Marga Jaya. Lajeng oge aya di Kecamatan Cigugur, Desa Cimindi, Dusuna Mekar Jaya. Eta jadi di 2 kecamatan eta anu janten pusat pengembangan seni badut. Gitu. Eta nu asli mah gitu. Jadi penasaran alo ya. Kan apal pisannya. Belum? Poek amang eta mah. Sur keneh, Kang. Ternyata beunghar pisan. Beunghar pisan aya seni lebon di Salasari, Kecamatan Parigi. Terus deui di wilayah wetana anu tos janten akulturasi budaya teh aya seni sintren, aya kuda lumping, ebek di ditu mah. Kuda lumping makan beling. Gitu. Janten seueur lah gitu. Tah eta mah tiasa sababaraha dinten. Waduh. Gitu eta mah. Janten upami ka ditu nya kedahnya yogikeun waktosna minimalna samingon. Ari hoyong tiasa kaubek sadaya mah gitu. Tinu rangkaian acara eta teh. Mohon. Anu dikawitana di kaping 1 Muharram. Ti sasih Muharram kaping hiji dugi ka kaping 30 Muharram. Insyaallah sadayana eta rangkaian eta teh aya gitu tah. Tah ari waktos mah tiasa kitunya bade saminggu, bade 3 minggu, bade 2 minggu ngan ieu bekelna ieu. Eta lemah pisan. Alah. Ada Pak Erik duduluran. Tenanglah. Siap, mangga. Kasenian mah naon lah nu dihesekeun nya. Urang usahakeun we lah. Kang Erik, ini intermezzo lagi. Han. Kan kalau Pangandaran tuh kan pantai selatan. Las. Selalu ada mitos tentang penguasa selatan. Tah eta. Apalagi kalau orang Bandung ke sana jangan pakai baju warna hijau. Hanya cenah. Itu gimana Kang mitos-mitos Laras. kayak gitu Kang? Nya ari salares nama gitunya anu mitos teh kan cerita rakyat. Cerita rakyat anu tos diyakini gitu. Kebenaranna teh ku masyarakat janten ageman. Tah memang tina mitos eta lahirna berbagai macam tradisi tangtosna. Tah patali sareng anu nembe kasebat gitunya aya nu ngagegeh di pantai selatan gitunya. Keun be da eta mah nya hiji cerita rakyat gitunya folklore anu berkembang. Eta dijantenkeun motivasi we pikeun urang mah. Gitu nya pikeun motivasi naon yen urang teh boga karuhun. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Moal aya urang ayeuna lamun eueuh. Tah etanya lah. Karuhun urang baheula. Eta gitu. Jadi ti uyut dicaritakeun ka Aki, ti Aki dicaritakeun ka inung bapa, ti inung bapa dicaritakeun ka urang. Tuluy ka anak incu urang. Gitu. Keun we eta mah jadi hasanah. Ya. Jadi hasanah, jadi keunikan. Da moal aya di Amerika mah moal aya dongeng kitu teh moal. Atuh Kang kan Pangandarannya juga di Jawa Barat. Eta gitu. Hari laut mah di mana-mana ge aya. Gitu lain aya di Indonesia wungkul, tapi teu boga. Teu boga keyakinan atanapi dongeng anu neme teh moal aya di batur mah Gitu. Analog gitu. ieu meureunang kacindekanana deuk di mana wae oge alamah moal ieu lamun urang nanya tah eta pangintennya kahijina urang pan aya aturan meureun kudu dicarek ulah kadinya tah eta nu bahaya teh nu ngalanggar. Laras. ya. Janten memang nilai-nilai positifna naon. Ku ayana keyakinan sapertos kitu gitu nya. Nya minimalna aya rem lah urang teh supaya ngajaga jeung ngalestarikeun gitunya ulah miceun runtah, ulah miceun limbah ka laut. Gitu. Jadi urang ngahargaan. Ngahargaan gitu. Da meureun anu di laut teh Moal ujug-ujug gitu. aya lauk, aya makhluk-makhluk nu sanes gitunya anu lahir atanapi anu batin kabeh ge ciptaan Allah. Kabeh ge tah urang kudu ngajenan. Kasadaya makhluk eta nu disebut
rahmatan lil alamin. Dah, Gitu. Nu disebut rahmatan lil alamin teh lain kanu katingali hungkul. Tapi kanu teu katingali ge nya urang kudu bisa ngajenan. Eta silih hargaan. Gitu. Nya tuh. Laras pisan. Keren. Terus Kang Erik upami ieu mah kan Kang Erik aya dina kalembagaan Lembaga adat. lembaga adat. Laras. Terus agenda salajengna saatos hajat laut naon tas saatos hajat Di laut biasana? lembaga adat Kang Ujun kalaras eta fungsina anu ngajagi ngalestarikeun sareng ngembangkeun adat istiadat sareng tradisi anu aya di wewengkon Kabupaten Pangandaran. Ta eta sanes ngan saukur hajat laut wungkul. Di sasih Muharram euyeuh pisan sapertos di Cijulang yang ke kaping insyaallah kaping 10 Muharram bade dilaksanakeun maca sajarah Purwaning Jagat. Gitu. Atanapi disebat sajarah Cijulang gitu. Nah itu mungkin salah satu juga Kang untuk memberikan apa ya disebutnya, Mang, Naon atuh? pencerahan untuk Laras. para masyarakat di sana bahwa kegiatan ini bukan sebuah musyrik ya. Oh, laras pisan. Itu ada laras pisan. sejarahnya ini teh kayak gini teh. Tadi teh nya urang kedah ngamumule tradisi, ngamumule budaya anu mangrupakeun warisan ti karuhun urang. Gitu. Da lamun urang geus mopohokeun tradisi jeung budaya, cirining urang poho kana wiwitan. Gitu asal ti mana kudu balik ka mana teh urang teh bakal poho da ngaleungitkeun anu jadi akarna. Gitu ta. Janten urang dina raraga ngalestarikeun teh lain ngan sakur kitu-kitu wae, lain ngan formalitas lain gitu. Sanes kan saukur wacana. Lain ngan saukur wacana, aya makna anu jero gitu. Urang supaya wawuh gitu ta. Jeung naon asal usul urang gitu. Ti mana urang teh gitu. Salaras nama. Keren. Pas keren. bisanya aduh Kang Erik mah wah atuh ahli napisan. Iya tuh. Ya, Coba pada- kalau aku ngobrol sama Mamang, wah jawabannya konyol-konyol. Tapi Kang Erik kan dia pan kusabab babaturan Tah aman. eta laras. Coba mun laras. wah amang di dia deuk kumaha. Nah apal moal meureun nya. Iya ya. Sanajan kieu oge amang ieu teh. Iya. Amang. Aku kan bangga punya Amang meskipun Tuh. kayak gini juga. Aku bangga berarti meureun aku hese ari kitu mah. Bangga berat meureun eta mah. Oh. Reus. Tah eta. Reus tah. Keren pokokna mah. Ayo Mamang tanya lagi apa? Tah kieu Kang Erik. Ieu mah nya Kang Erik pan ti Pangandaran ka Bandung. Tah ayeuna urang Bandung ka Pangandaran sok aya lieur gitu nya upami tah Kang Erik ti Pangandaran ka Bandung nah di Bandung di daratan lieur henteu kitu tah. Pan aya sok aya carios anjing batur mah. Eta mah tadi teh lieur soteh lamun teu gaduh dana. Ari abdi mah teu lieur da tos biasa. Oh, teu biasa. Dah, aku mau nanya yang serius aja nih sama Kang Erik. Kang, itu kalau nelayan, mereka punya paguyuban nggak? Selain itu, apakah memang utamanya nelayan atau memang ada kegiatan yang lain aktivitasnya? Nah, nelayan memang anu ayeuna tos terorganisir. Ya, tos terorganisir aya hiji wadah nya anu ngalangkungan himpunan nelayan seluruh Indonesia aya gitu. Terus aya KUD-na gitu. Janten pendanaan dina kagiatan-kagiatan anu sifatna tradisi patali sareng para nelayan teh nya tiasa ngagunakeun dana tina rereongan koperasi. Aduh. Gitu. Alhamdulillahnya aduh. Laras. Geningan laras tos dugi pisan. kadinya Tos geningan. terorganisir ayeuna mah alhamdulillah. Keren, Alhamdulillah. Keren. Tah kitu. Jadi aya sauna abdi ge nguping wartos di laut teh bakal muka swalayan sauranya. Swalayan Nya, aya Swalayan terapung. Nya. Wah, terapung-apung, teromang Ya. ambing dia. Tapi eta hiji naon teh hiji pusat perhatian ke turisme jika nama saurna ya mah. Laras. Nah, mudah-mudahan we kawujud lah gitu. Mohon. Janten aya mall di tengah laut lah Nah, gitu. eta. Aneh menurutnya kita. Laras. Atau nanti kalau hajat laut teh, mereka teh pada
belanja ke swalayan. Laras. Bukan toko di laut, di mana? Di jalan naon dah. Kang, ini yang paling membedakan aja hajat laut karuhun sama yang sekarang. Ya. Apa yang membedakan? Anu jelas mah dina larung sasajina. Dina larung sasaji ari kapungkur mah nya tadi hiji aya hasil bumi nya aya tumpeng na oge aya ieu hulu munding eta napi sapi oge aya hulu me kendit. Me kendit teh anu ieu na sadayana bodas awakna bodas mung aya pelat hideung. Jadi siga cincin hideung di tengah eta memang. Tah baheula mah kitu. Ya ayeuna mah nya alhamdulillah ku penerangan-penerangan di para ulama, para jengan gitu. Kanggo menghargai atanapi mieling ka para nelayan anu parantos pupus nya pupus nama seur aya anu ti karelep kitu nya. Oge aya anu ombang-ambing ku ombak teh kacilakaan gitu. Pahlawan pikeun kulawargana nama gitu. Tah nya aya tabur bunga ayeuna mah gitu eta bentenna nama gitu janten dina prak-prakana gitu. Tuh ieu pisannya dulur coklat reug-reug tu reueus pokona mah ieu teh naon guaran anu wah mucekil. Nuhun pisan Kang Edik. Tapi Kang Edik oge pan panginten di ditu teh naon ketua kumaha di lembaga teh? Mohon simkuring salaku pupuhu lembaga adat Kabupaten Pangandaran. Kalaras sekretaris nama Kang Didin Jentreng. Tahu Kang Didin yang sekarang gini nih. Kalaras. Mohon insya Allah tradisi sareng budaya anu memang aya di wewengkon Kabupaten Pangandaran yang mudah-mudahan kajage kalestarikeun malih mandar tiasa ngembangkeun gitu tah ngembangkeun supaya manusia-manusia zaman kiwari tiasa oge neuleuman gitu. Jadi nu ngaran tradisi jeung budaya teh lain ngan sakur lah eta mah sesepuh wungkul, eta mah kokolot wungkul. Samentawis generasi muda anu ayeuna gitu nya. Milenial. Tah generasi milenial teu bisa neuleuman. Sabab loba siloka. Nah itu silo lamun teu dibuka teh. Waduh. Gitu. Eta laras. Pas bisa neuleuman mah kudu di laut. Ayeuna neuleuman di darat teh kumaha tuh. Jadi Kang kalau menurut Kang nih apa kesimpulannya Kang untuk hajat laut di zaman sekarang, di era sekarang? Kesimpulan tina penyelenggaraan hajat laut atanapi ayeuna disebut syukuran nelayan gitunya di wilayah Kabupaten Pangandaran yuk mangrupikeun hiji wujud rasa syukur urang ya ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon lamun urang teu syukuran nya tadi teh urang bakal kenging bebendon tinu Maha Kawasa gitu. Tah anu kadua ieu fungsina teh nyaeta kanggo ngaraketkeun persatuan jeung kesatuan khususna warga masyarakat anu di daerah pesisir Kabupaten Pangandaran. Anu katiluna sebagai media promosi wisata. Eta promosi wisata gitu Kabupaten Pangandaran anu mudah-mudahan tiasa ngaronjatkeun nilai-nilai ekonomi kanggo masyarakat sekitarna gitu. Apalagi visinya Kabupaten Pangandaran ini menjadi kabupaten wisata pariwisata yang berkelas dunia. Eta Hebat pokoknya mah. Luar biasa. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana ya Pokoknya kan? tebih. Jawa Barat mah ka Pangandaran. Pangandaran. Semuanya ada. Insya Allah. Bahkan di tahun kemarin juga sudah ada banyak pembangunan ya Kang ya. Wah, di luar pantai biasa. Timur. Ku ngalangkungan jejernya Pak Bupati nu ayeuna koordinasi sareng Pak Gubernur gitu nya. Alhamdulillah Kang 2 tahun kapengker upami ka Pangandaran masih keneh nya sareuk-seuk ku deuleuan nya. Gitu ayeuna mah parasnya jadi semakin cantik. Hawaina
Pangandaran mah eta gitu. Aduh, nggak sabar lah kalau nanti main-main ke Pangandaran. Laras, mangga diantos. Jadi anugerah alam Indonesia. Laras pisan. Jadi Kang luar biasa nih, terima kasih banyak ngobrol sama Akang nih. Sami-sami. Da ieu teh salarasna mah moal ieu ku waktu sadinten dua dinten ari ngaguar perkawis Pangandaran. Kalaras pugu ieu teh tos wengi. Aduh, abdi teh masih keneh seueur bujengeun. Hatur nuhun katampi ku asta kalih kasangga kalih murda. Ieu sadaya tuangeun leueuteun. Mudah-mudahan Akang sareng Ayi sing dipaparin kesehatan karahayuan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakitu pangintennya sanes kirang sono ya. Punten ya. Kang Erik, justru kita terima kasih banyak atas waktunya Kang. Terima kasih informasinya. Mohon pisan. Mangga sadayana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang. Iya. Kang, itu rumah Mamang. Aduh, kakantun. Sini. Baingan. Ai tadi mah aya nu ngajajabkeun anu geulis. Ayeuna jadi linglung ya teh anu geulis teh duka kunaon. Akang lo bisaan pengen ke Neng Nani ya. Ulah beja-beja. Oh, ini gerbangnya sih sama Allah dan Mangga sampurasun Kang. Aduh. Nuhun Kang. Siap, sami-sami. Aduh, nya. Jadi tahu sekarang kalau berdiri dulu. Naon? Sekalian mumpung inget. Naon? Kan mau kasih kuis untuk Dulur Coklat. Oh, saatnya kita kuis. Oh belum. Gak apa-apa. Pertanyaan, Jadi untuk Dulur Coklat, pertanyaan adalah apa yang membedakan hajat laut dari sisi hiburan dan ritual? Nah, eta. Upami anu tadi naon teh Bandungan ngobrol pasti apal. Ya, ini akan ada 5 hadiah untuk Dulur Coklat. Yang pertama, Dulur Coklat nanti mendapatkan pangsi dari NJP. Bukan yang ini. Ya pangsi pokoknya mah. Yang kedua dan ketiga, ini masing-masing mendapatkan voucher Rp100.000. Ya. Ya, bisa dipakai untuk pulsa telepon, token listrik, OVO, GoPay. Terus anu ka opat. 4 mendapatkan 1 buah t-shirt dari NJP. Oh. Nu kalima Mendapatkan 1 buah tumbler dari Yuzu. Wah. Nah, untuk jawabannya nanti dikintun kepada pokoknya Dulur Coklat lihat aja di Instagramnya Napak Jagat Pasundan ya. Nanti dijawab di kolom komentarnya. Oke? Tah itu merenannya. Iya. Aduh, sebenarnya mah resep kaneh ieu teh jeung Kang Erik teh, tapi kan Sama satu lagi. Naon? Mamang pasti penasaran. Dulur Coklat juga pasti penasaran. Naon? Mau lihat liputan Cece silaturahmi di Sanggar Algia dan Putra Rengganis. Oh, di Pangandaran? Di Pangandaran. Ayeuna, aduh, iya tuh. Di mana? Kumaha ayeuna? Tuh. Tapi ya, ini lihat dulu dong. Ada si sindiran. Ya. Ada si sindiran. Ya pasti. Mau si sindiran dulu? Ya. Pokoknya Dulur Coklat lihat aja ya. Setelah ini ya. Tuh, si sindiran dulu. Siap. Si Nana jeung si Anggi. Geus lari naon itu teh? Nyeri tutur. Sanajan urang jarang panggih, hate mah tara kabatur. Halo, Dulur Coklat. Apa kabar? Saya mau kasih informasi untuk Tincase Jarum Coklat Special Edition seperti edisi Keindahan Alam Jawa Barat, Kawah Putih, Kuningan, Garut, Puncak, dan edisi Keindahan Alam Banten yaitu Tanjung Lesung sudah bisa didapatkan di retail terdekat di rumah kamu. Jarum Coklat, anugerah alam Indonesia.
Kenapa, Mang? Alo, Apa? cing ayeuna bejaan amang jeung naon teh tempokeun amang. Mana raksukan Sunda anu amang teh nu mana sebenarnya? Ini semua tuh punya kita, Mang. Oh, lain kita tuh nu amang meureun. Iya, kan official merchandise juga. Oh. Napak Jagat Pasundan. Berarti itu sarua jeung anu dulur coklatnya. Nah, itu. Nih, Alo harus laporan dulu nih. Yang paling pertama, Mang. Di mana? Kita punya sesuatu yang baru. Ada pangsi terbaru dari NJP. Mana asa angger kieu keneh. Ini. Oh, ieu bodas. Tuh. Ah. Pelebah mana anyarna? Beda sama edisi kemarin. Mulai dari bahannya. Wow. Tuh. Kan enak banget. Asa leuwih geunaheun ieu mah nya. Iya, nyaman, dingin. Udah gitu, Mang. Depannya ini kita ada bordir coklat kita. Tuh. Belakangnya juga ini dibordir, Mang. Wah, kandel kieu resepnya doh. Gagah kan? Ieu mah berarti terbaik borderanna oge nya. Iya. Warnanya ada 2. Nih. Moal nguciwakeun. Satu lagi yang hitam. Wow. Jeung hideung kera. Nah, ieu masa aya ieuan. Tuh, kalau yang hitam ini ada tulisannya. Ini artinya Napak Jagat Pasundan. Oh, pasti arapaleun ai dulur coklat mamanya teh apa. Sama yang depannya ini NJP. Mantep pokoknya namanya. Tuh. Bagus kan? Keren nggak? Kan mah keren pisan. Gokil. Leuwih ti gokil. Nah, naon deui? ada lagi polo shirt. Polosnya itu jadi kaos. Kaos tapi yang ada kerahnya. Ini ada 3 desain. Yang pertama nih yang putih, Mang. Ya. Tuh. Ini sama, ada bordirnya juga. Tuh, coklat kita. Di sampingnya ini Napak Jagat Pasundan. Ini yang putih. Itu kan aya. Ini Oh, polos. polos. Kan ada 3 desain. Ya, 2 terus lagi yang hitam. nu dua. Nih yang pertama dulu nih. Hitam yang pertama. Bordiran NJP. NJP. Terus Di ada bordel. coklat kita. Wah, Samping ieu kanan. malah leuwih eyeubnya ieu mah. Tuh, belakang Napak Jagat Pasundan. Sama satu lagi. Set. Wah, ibarat ieu nya adem. Tuh, bordiran coklat kita sama di sampingnya Napak Jagat Pasundan. Sip lah pokoknya malah. Keren Bener alo lah bisa dipercaya ayeuna mah alo. Mamang kalau lagi ada rapat ketemu Pak RT, Terus? riungan sama yang seusia Mamang ataupun aku kan suka Ya. dipakai buat malam mingguan. Oh, iya mah jadi bisanya. Bisa. Siapapun boleh pakai, Bang. Terus ini ada kaosnya, Mang. Ini yang putih nih. Iya ada tuh lebar. Baru keluar dari konveksi. Baru, Mang. Ya. Menandakan kalau ini mah baru. bisa dipertanggungjawabkeun ya tinggal ya. Tuh. Sama satu lagi nih. Yang hitam. Oh, ya hideung nanya. Wah. Bener, alo lah. Mamang kan suka pakai kaos warna putih. Bisa tuh. nih. Kayak mah dek eta lah. Kayak lamun alo eueuh, ku amang deuk dipake kabeh. Ya jangan atuh kan dulur coklat pada nanyain ini. Bejakeunna ku amang lah diinjem. Tuh ada pangsi nih. Ini yang edisi Iya, Mak. perdana waktu Ya. 2019-2020. Ya, iya mah. Apal amang ge. Mamang suka pakai kan? Sama nih Tapi juga tenang bordiran. dulu coklat masih aya kenehnya. Oh. Iya nyaan loba pisan ieu na. Banyak. Variatif. Kita Variatif. mah atuh. Komplit gitu nya. Komplit. Wah, tuh kan. Tuh, ieu di sablon ieu mah. Kalau ini ya sablon, Mang. Ya, tapi sablon lagi lain Wah. sablon biasa-biasa. Bukan kaleng-kaleng. Ieu mah sablon bener-bener Nah. sablon. Ini kemejanya. Tah ieu amang nu can boga teh. Ini biasa. Tim musik NJP kan suka pakai Nya, ini. ningali teh NJP di pemusik deh marake ieu teh. Alo juga kan beberapa kali pakai kemejanya Nya amang can dari pernah. NJP. Yang terakhir, Bang. Naon? Ini aku sangat merekomendasikan buat Mamang. Nah, Apalagi Mamang cuaca kayak gini berubah-ubah, kadang hujan, kadang angin, pakai jaket Oh. bomber. Ieu tetembus cai, tetembus angin gitu. Iya. Wah, jadi pas pisan Oh. ke amang ieu mah. Kayak nangan hiji aya ieu. Kalau ini mah satu aja jaket bomber, tapi kan eksklusif, Mang. Oh, tapi mun aya nu pesen sababaraha urang bisa. Bisa. Dan ini, Mang, harganya terjangkau. Halo kan juga buat dulu coklat mah harganya terjangkau. Udah gitu, size-nya dari S sampai double XL.
berarti lebih komplit. Tuh. Iya unggul ngan cak ieu. Ada lagi dong. Mana? Yang lain ya, aksesoris. Oh. Sini. Kalau liatin. Amang bisi dibobodo ieu amang. Aya buktina eueuh misalkeun nya. Ya, Mang. Kita, apalagi aku nih sebagai generasi muda, harus mensyukuri anugerah alam Indonesia. Minimal kita tuh nggak boleh nyampah, apalagi sampah plastik. Itu kan nggak baik, Mang. Kira hubungan aja kantong ieu naon? Set. Ini namanya tote bag. Nya naon hubunganana? Tina Iya, naon ieu teh? pengganti kantong plastik tuh ini. Jadi iya leuwih manfaat. Iya dong, Mamang mau pakai apa? Mau buat belanja, bawa Iya. pakaian, bawa buku-buku, apapun bisa masuk di sini. Siap. Materialnya nih dari kanvas. Jadi Kuat, lain Mang. plastiknya. Tuh. Lalu bisa barang bawa nu berat misalkan. Asal jangan masalah hidup Mamang. Soalnya Mamang hidupnya Banyak berat. masalah hidup amang dikana kantongkeun. Terus Nah, naon? ini nih, Iya. yang selalu kalau pakai Ya, tapi di alo mah asa numpang, amang bener mang. ini namanya ikat slip on. Oh. Slip on. Lebih praktis, Mang. Jadi kalau Mamang lagi rusuh Ya. ya atau dulu coklat lagi buru-buru, Tah, tuh itu tinggal nya. gini aja, Tah. masukin. Tuh, gitu. Ada karetnya di belakang. Ieu teh pan identitas urang Sunda. Tuh. Walaupun meskipun tampilnya kayak gini Ya, tetap tidak tetap. melupakan Ari jati hate diri orang nama Sunda. hate Sunda. Hehe. Terus itu naon enggak jajan di hadap eta? Nih, ini gantungan kunci. Mamang juga harus punya. Kenapa? Mamang kan suka teledor. Kunci suka kepisah di mana-mana. Biar nggak ketuker, pakein ini. Jadi ciri khas juga. Ari amang mah lain kuncina nu leungit teh. Apa? Tantona. Aduh, kamu suka ada aja. Nah, Alus. lebih kreatif lagi nih. Mamang kan kulkasnya polos tuh pintunya. Nya nerapkeun ieu teu pantes, nerapkeun itu teu pantes. Ari eta naon? Ini yang pantas. Cing, tulisanna naon? Napak dan Pasundan. Pas pisan dulur coklat. Jadi tinggal ditempel di kulkas. Iya. Masalahna lamun can boga kulkas misalkan lamun. Tempel di tarang Mamang. Oh. Bisa wae si alo. Mang, ini yang lagi tren, yang banyak dicari, apalagi di era digital kaum milenial tuh ini. Tren teh naon maksudna? Tumbler. Tren teh tumbler. Tren teh lagi Oh, happening, nu lagi paling banyak dicari. dipikaresep. Betul. Ini tumbler untuk air Oh. dingin, air panas bisa. Nya. Nih. Ieu teh jadi di meh pada mika resep ieu nya. Jadi ieu teh di naon teh ai kitu teh dimodif meureunana nya. Iya. Ini dari bambu, Mang. Bener tapi ieu Beneran. bener oge ieu. Tuh, Kreatif, sengaja kreatif. dicetak nih. Ada grafirnya kan, Napak Jagat Pasundan. Wow. Sama satu lagi ada grafirnya juga. Coklat kita. Tuh. Sama, ini tuh mengurangi sampah plastik. Di mana urang geus nyaah alam, alam oge tangtu bakal nyaah ka urang. Tah eta apa Itu, namanya? gimana ide-ide alo, ini bagus gak? Nya keur ayeuna malah bisa dipertanggungjawabkeun. Wah, Ini ini- eta naon eta? Jadi kalau dulur coklat, ini order ya apapun. Mau itu raksukan, pakaian, ataupun aksesoris. Nanti kita kasih stiker, Mang. Cutting stiker plus produk. Ieu mah dikasih wungkul haratis gitu. Iya dong, Wah. gratis. Haratis, iya, ya. Mang. Jadi untuk dulur coklat, pokoknya kepoin aja Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Hai dulur coklat. Nih Reva lagi ada di depan pantai Pangandaran. Biasanya kalau kita lagi mantai itu suka lapar kayak gitu. Nah ini pas banget dulur coklat kalau kita makan sambil mantai. Ada 5-day cruisen. Ada 3 varian rasa. Ada creamy chocolate, ada mixed with berry. Dan ini yang teranyar ada creamy peanut butter. 5 days, fresh cruisen every day. The first in Indonesia.
Sampurasun, dulur coklat, kumaha damang? Damang pisan sim kuring di dia, katinggal teh di pengkeraya naon. Nah, background luar biasa. Margi sim kuring aya di salah satunya destinasi wisata Jawa Barat, Pantai Pangandaran. Nah, ieu episode anu paling spesial. Margi, ayeuna sim kuring kadongkapan 2 sanggar. Urang langsung ngobrol-ngobrol sareng anjeunna yuk. Aya ti Sanggar Algia sareng Sanggar Putra Rengganis Kabupaten Pangandaran. Tepuk tangan dulu. Teteh Damang. Alhamdulillah. Biasa pami istri patepung sarang istri langsung antengnya ngararoblor. Boleh kita sapa dulu dong, ini dari Bude dan Bunda ya. Beda sanggar ya mah, tak mangga. Sampurasun, dulur coklat, wasta simkuring alindat di Sanggar Algia, Kabupaten Pangandaran. Atos, oke. Tenang naon, teu masalah eta mah bagian dari acara. Memang sok rada kitu. Silakan mangga, sok teteh. Sampurasun, dulur Rampes. coklat di mana wae ayana. Nuhun. Nepangkeun wasta pun bude jebred. Jebredan ya. Jebredan. Oke, sok. Di Sanggar Putra Rengganis, Mohon. Kabupaten Pangandaran. Terus cekap ya. Kalau betna abdi nu narosnya. Nah, dulur coklat ye aya 2 sanggar tapi nah tiasa kolaborasi. Cobi urang taros langsungnya. Aya Sanggar ti Putra Rengganis sareng Sanggar Algia. Ite samemeh sim kuring menggali lebih dalam lagi. Yuk di berdiri nata ti kawit irahat ti diheula teh ti Sanggar Putra Rengganis. Ari abi mah masih anom. Janten 2017. 2017. Mohon. 3 tahun kapengkarnya, mohon. Eta anu ngiringan ti Yuswa sabaraha teh? Anu opat tahun, Pak Wod 4 tahun. Oh terus tiasa ngiring 4 tahun ya? Ngiring ya gitu we puputeran gitu. Puputerannya, tapi ti alit oge tos kedah diajar ti Mohon, ayeuna nya mohon. Pamit ti Sanggar teteh, Sanggar Algia. Pami abdi, alhamdulillah langkung sepuh. Langkung sempuh. Langkung sepuh tapi dak katawisna mah awet. Oh mohon, asal ulah awet rajet we mohonnya. 2009. 2008. 30 tahun kapengker lah nya. Mohon. Matematikana kirang lancar punten pisannya. Abi mah kana nyarios hungkul. Mohon, pami anu ngiringan anu lebet ti kawit Yuswa sabaraha? Yuswa 4 tahun. Yuswa 4 tahun. Yuswa 4 Tos tahun. tiasanya Tiasa. sampai usaha dan tidak terbatas. Mohon. Betul. Itu dulur coklat ya. Tah, ieu dongengkeun ka dulur coklat sadayana pangna tiasa ngagabung kolaborasi biasana kan paing aing hiji sanggar atau we urang. Ieu mah tiasa di collab 2 sanggar kumaha tah dongengna? Kieu kawitna teh. Nuhun. Campur yos. Iya, sareng naon Jerman bahasa Inggris kumaha? Inggris. Oh, Inggris. Janten kieu Kumaha, kawit namanya. Aya hibar. Dar. Luas teh. Saurna teh aya duta saurna teh. Nuhun. Ti coklat kita. Sanes saurna eta mah real. Real. Nuhun. Da kapungkur pakai Nyata paripurna eta mah. mohon. Nya sumping ka Pangandaran Nuhun. saurna teh bade ngayakeun hiji acara virtual Nuhun. namina teh pojok naon? Pojok namina teh? NJP. Tah eta Nuhun. pojok NJP saurna teh gitu. Nya atuh abi teh sareng Sanggar Algia teh ngiring kempel nuhun gitu. Ngiring kempel, ngiring ngobrol, teras sharing. Nuhun leres. Sharing sugan teh ngobrol-ngobrol hungkulnya. Nuhun. Ari pek teh saurna Ulah teh. sedih gitu atuh ulah sedih. Kedah gumbira. Terus kumaha terus kumaha? Tah sharing-sharing Kopotong. teras Nuhun. di pasihan naonnya kapungkur teh sanes tantangan atuh naonnya Challenge ya. challenge lah gitu Nuhun. challenge zaman Nuhun. ayeuna mah Nuhun. saurna teh kieu kumaha carana sok Pangandaran buktikeun yen Pangandaran teh bisa nyieun hiji pagelaran naon cek Hiji abi teh menuju perform ya. Covid nya Nuhun. muhun gitu virtual cenah jadi keteh sinang ngadamel tarian cenanya anu tema teh kapungkur teh naon alam pesisir lah gitu Nuhun, nya leres. nuhun Nuhun. gitu da abi teh rada geumpeur kapungkur teh nya aya kasumpingan ti kota kitu nya ka dieu duh asa kumahanya bun bararingung gitu tapi da saur duta pariwisata teh haram hukumna lamun nyebut teu bisa kudu bisa Nuhun. Tah. Ya, bener. Kela Sanes duta pariwisata. Duta naon? Duta NJP. napak jagat Pasundan Nuhun. ece sopnya pedah Pangandaran kota pariwisata ka Nuhun. pariwisata we otak abi teh aduh punten Terus sawios. Aya tambihan ti Bunda. Janten panginten sata acarana oge emang napak jagat Pasundan atau
Kantos, laras. Kaleresan alhamdulillah panginten nu dipercantena alhamdulillah kapercanten kanggo ka Sanggar Algia sareng Sanggar Putra Rengganis. Janten nya alhamdulillah tiasa kolaborasi. Alhamdulillah seueur hal positifna hikmahna maksana. Janten tiasa non sareng kan biasana persanggar teh kumanya teh masing-masing ya benten ya ari ayeuna mah janten tiasa kekeluargaan sareng sanggar-sanggar anu ya gitu. lebih kumanya lebih ngait lebih ngait gitu. Nah, tong diteraskeun deui ya. Gitunya. Tah kitu dulur coklat. Janten ulah paing-aing ari sanggar mah dijeukeun tah. Engkin penasaran mah langsung urang tonton sasarangan. Tapi masih panjang ngobrolan kita nya. Tah, ieu pangna teteh hareng nya bunda sareng bude kan akan tos terlibat lagi dina kegiatan napak jagat pasun tahun kapangkernya margi urang tos di tahun 2013 kumaha eta teh tiasa ngiring terlibat kesana dongengna lah urang ngadongeng ka dulur coklat perjalanana teteh kapungkurnya gitu mewakili sanggar gitu abi teh teterang salaresna mah bade aya naon-naon mah mung ngiringan we abi teh ngiringan ngumpul terus saurna teh aya gundam catur nya ngariu ngobrol-ngobrol eta teh senimanna teh nu tos sarpuh nya mung abi we anu ngorana teh kitu nya katawis pisan atuh tah gitu nya abi teh ngadangukeun gitu terus cenah so engke ditampilkeun di persanggar sareng perlingkung seni teh gaduh tampilan naon cenah gitu dina kamonesan teh nya dina kamonesan teh teras cenah engke dina aya kakirangan atau pinaon bade anu nambihan dan lain sebagainya we nya abi teh nya abi teh anclum we anclum ngangkat deui nya henteu anclum keras mojay ngiringan pokona terlibatnya langsung alhamdulillah nya gitu jadi sing horeng teh ku anclumna abi kapungkur teh kateterasan dugi ka ayeuna jadi abi teh panjang duduluran anu tadi nama abi teh terkenal ka orang Cimerak ka orang Pangandaran orang Parigi ternyata teh geuning seueur wargi teh gitu leres janten ambihan dulurnya nambi silaturahmi acara eta teh ngaraketkeun duduluran gitu tah eta pami bunda kumaha bun perjalanana Sanggar Algia kanggo abdi mah pengalaman anu sangat luar biasa tiasa ka ngiring terlibat tina sareng NJP pojok NJP pengalaman yang sangat luar biasa anu kadua alhamdulillah nambih ilmu nu sangat bermanfaat di duta NJP gitu langsung gitu nu katilu tambih duduluran tambih seueur gitu alhamdulillah berarti manfaatna seueur nya nambih edukasi kangge urang sadayana tah pami bude sareng bunda nyalira ieu di sanggar teh sebagai pelatih geningan koreona nya sanes koreo naon atunya pelatih tata tari gitu lah nya isin disebat karya mata acan ai bude kumaha bude tukang sasapu oh gitu salah atunya abdinya ya sami lah sami alhamdulillah tiasa tepang langsung ya senior 2008 2017 entong sok sedih gitu sekali nya ibu tapi wiragana mah anoman ieu oke tah eta terus aya kendala tuh margi panginten aya nama dina era globalisasi zaman anu kageser panginten aya handphone teh terus ninggal naon deui teu parugu tah aya kendala tuh tiasa ngarangkul naon sih murang kali sanes murang kalinya dina Yusuf 4 tahun ya 4 tahun ka dieu kumaha kendalana kendala Kang Yusuf 4 tahun ya nya pami ti abi pribados mah janten pami sanes 4 tahun wae ka dieu oge nah utami nama anu leres-leres pemula anu teterang gerak tari gitunya pami umurna masih di bawah umur 5 tahun janten eta mah biasana nu hoyongna teh mamahna biasana nya ngiring-ngiring we jadi abi mung kumanya barudak teh sina nincak resep beh heula gitu nami herencangan gitu pami SD SMP nembe di pasian gerak-gerak dasar sina gitu. Kenal heula nembe sayangnya curhat ai bunda kumaha bun leres pisan saur bude muhun janten kanggo murang kali alitna ku kersana oge ku wanterna oge ngareng kenek pami dina imah pengen ku kitu nage tos alhamdulillah kanggo Yuswa 5 tahun ka handapna tah ari pami dina sanggarna bunda nyalira ieu nu diheusseuskeun naon ieu tarian naon jaipong
Jaipong. Muhun. Abdi pisan resep hungkul mung teu tiasa aya Jaipong. Jaipong ya. Ai Bude Ari abdi mah fokusna kana tari kreasi. Tari Namun kreasi. kange dasar-dasar mah nya abi nyanakna ketuk tiluan gitu. gitu. Dumpapak dumpak. Dah eta. Biasa ti empap. Mohon. Ieu teh geuningan tah juga robot. Tah gitu. Nah, aya nama ieu non si namina teh berarti atosnya tiasa lebet Yusuf 4 tahun. Tah support ti pemerintah setempat kumaha ya. Ngadukung teh. Alhamdulillah. Karena kamajengan sanggar masing-masing sanggar. Alhamdulillah ari abdi pribados mah kaleresan tempat latihan teh kan di Bumi Alit. Nah, alhamdulillah didukung. Janten aya tempat namina teh Pondok Seni. Eta teh kagungan Pemprov. Namun nya abi teh ngawawantun kitunya hoyong latihan ternyata ditampi gitu. Alhamdulillah. Nah, jadilah latihan teh di dinya. Alhamdulillah didukung gitu. pisan. Gitu. Saminya Bunda Ogenya alhamdulillah. Kami abdi mah alhamdulillah iya alat musik alhamdulillah ya bantosan Tos turun bantosan. Kami gitu. tempatna Ngiri ngadukung ya. Nuhun. Ngiri ngarojong dina kamajengan sanggar masing-masing. Nah, ieu mah klimaks pertarusan ti Sim Kuring. Sanes pertarusan sih. Ayeuna tos ngobrol panginten dulu juga sudah menyaksikan tos ninggal obrolan Sim Kuring sareng Bude sareng Bunda ti dua sanggar ya. Nah, ayeuna mah harapan. Kapayuna kumaha sudah terlibat juga sama Napak Jagat Pasundan. Kapayuna hoyongna kumaha ye sanggar teh. Langkung maju deui. Langkung majeng deui nya Iya, saterasna tangtos nya itu, kakoncara ka mana-mana. Pami Bude. Mudah-mudahan sanggar abi tiasa teras ngadang meregenerasi berkelanjutan. Aduh. Mohon gitu janten kan Amin. mohon tos tamat SMA kuliah nikah tah mudah-mudahan aya benih gitu. Leres. Majeng panjang. Leres. Gitu. Amin. Tah kaleresan dulur coklat kan aya di dieu. Ayeuna bilih dulur coklat teh hoyong ngiringan mung isin hoyong ka mana ieu lumpatna katawis ne katinggalnya anu hoyong ngiringan di Kabupaten Pangandaran, terus di luar Pangandaran oge, nu teu oge hoyong ngiringan di dieu tah kumaha ka mana lumpatna. Alamatna sareng di sosial media. Garis sosial media masing-masing tiasa tina YouTube, tiasa Instagram, terus oge Facebook mah enggak tah pali dia sok. Di Bunda dulu. Ya abdi heula. Mohon. Sanggar Algia alamatna di Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Pami Instagramna Sanggar Algia, YouTube-na aya Algia Alinda. Pami ya tiasa oge sami ka Putra Rengganis oge sami wae sanggar tari. Saminya mangga ti Bude. Panjang teh naon? Sakumaha panjangna? Isok ngahesekeun kitu. Nya panjang. Grogi. Oke. Piraku tadi lancar grogi atau sok. Burung kerek nari pan zumba gitu teh. Abi Facebook heula. Heeh. Facebookna Iis Rahmini Juni Anita. Ieu kaditu. Oh, nya pohon. Tinggal eta kadinya nya. sok. Facebook Abi. Iis Rahmini Juni Anita. Sanggar. Oh, eta didinya berarti lebetna oke. Didinya aya gitu. YouTube Bude Jebret Channel. Oh, kudah kitu channel. Kudah rada dikitukeun. Instagram SPR_Pangandaran. Luar biasa. Twitter @jebret22. Uluh. Nomor telepon, alamat ente nomor telepon. Alamat atau aja? Nya, alamatna sok. Jalan Pramuka. Oh, Dusun Pantai Barat, RT 4, RW 4, Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Cak. Lieur oge-nya ayeuna ge-nya. Baris tampil ayeuna. Asak atuh siap-siap heula. Mangga Bude sareng Bunda. Hatur nuhun. Dulur coklat, biasa pami istri patepung sareng istri panjang pisan. Dulur coklat tos teu sabar sami sareng Sim Kuring kumaha perform ti dua sanggar anu kolaborasi. Tonton terus ti Sanggar Algia kolaborasi sareng Sanggar Putra Rengganis tangtosna di pojok NJP Ngubaran dengan Guar Budaya Urang. Dulur coklat ini enak banget loh. Yuzu Isotonic. Kenapa enak dan segar banget? Karena mengandung sari buah yuzu dari Jepang. Yuzu Isotonic bukan isotonic biasa.
Sanggar Algia sareng Sanggar Putra Rengganis Kabupaten Pangandaran. Urang tararatih atas cekap neng gelis. Rencangan abdi sakedapnya kita pamit babarengan. Dulur coklat atas kata jibisannya tadi penampilan luar biasa. Nah sim kuring ayeuna sareng renengan bade pamit. Punten bilih aya ucap nu teu kaukur laku lampah anu teu merenah. Wilujeng engke tepang di minggon payun. Urang sasarangan ulah hilap tonton terus pojok NJP Ngubaran ngaguar budaya urang. Sampurasun.